Ah, kuy. Akhir ya orang keur capek pisan non. Lain capeknya ngerasa capek pisan beureun gawenya keur loba pisan gitu. Mane katingali ku urang gitu keur ningali dinu sosial media oge keur sibuk pisan oge gawe. Ya, heeh 2 minggu ke belakang emang padet sih. Ulah mengkolting teu kadeuleu teh nu kamera. Sakieu. Tah sakitu. Oke. Eta le. Semen sarua mana oge keur loba gawean. Jadi tah terusus kamari pisannya ieu mah. Sapoe teh kan 24 jamnya. Aing gawe 18 jam anjing. Tapi udah memang karena geus persetujuan di awal kudu beres sapoe eta jadi iya we awak teh anjing jiga rujad. Biasanya kan mana masuk dihajar berjing tara sarena kan. Tah eta teu sare urang teh dihajar tapi da karena geus perjanjian urang jeung klien komo gawean urang mah kan melibatkeun non loba pisan jelema. Daek teh daek. Gitu. Ari maneh kumaha eta? Kan saapal urang gawean maneh tadi ge update status ningali susur menyusur. Nya kemarin krea acara di tempat gawe teh. Jadi acara pelatihan gitulah, pelatihan keur tim kantor ame apal di lapangan kumaha. Oh, jadi naon orang-orang kantor staff teh turun ke lapangan oge ningali gawean di lapangan. Kebetulan kan urang bagian di lapangan. Jadi nganter-nganter. Mana puas teu? Puas teu? Puas lah. Anjing deuleu di lapangan teh tak kitu teh. Ya pasti lah. Soalnya orang pernah gitu serak aya orang marketing kan biasanya ge ngomongkeun hungkul jelasan gawe gitu. Hiji waktu datang ke lapangan ningali gawean lapangan. Jero otak aing teh goblok dulu anjing jika kieu gawean divisi lapangan teh lah gitulah aya keselnya. Soalnya sok kadang mah si antar divisi itu sok ada apa bang? Teu ngarti. Soalnya sok ngayeukeun non, sok ngahampangkeun gitu. Sok saling ngahampangkeun karena tanya gawean geuning. Dan gitu. Mana perencanaan terus nyian sistem kan orang mengajarankeun di lapangan. Eksekusi. Kadang-kadang kan perencanaan pas di lapangan kan sok aya beda wae gitu. Jika misalkan diburu-buru ke non teh ngumpulkeun data anjir kan jika orang di masyarakat kan itu bisa kumaha urang gitu. Panggih non mun urang panggih klien, panggih customer meureun kan teu bisa prong eta gitu. Kudu nama. Dar! Anjing, ruas. Ayo datang teh minimal teh salam datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh. Bawa cakwe Dari mana ini? dari alun-alun. Lain. Anjing. Lain alun-alun nih maunya. SD hiji. Dari alun mah saha kan? Cakwe. Ngaranna cakwe. Oh, ngaranna cakwe. Lamun ku urang disebut lah si cakwe, artinya mah si kue. Si kue. Si kue ini ngobrol kenon tadi. Kieu Bang. Sebagai pekerja mah datang-datang juga langsung ditanya wae nya. Lain bieu. Ngobrol lah weh. Ti mana heula bieu? Ti mana heula? Orang teh geus beres jogging euy. Anjing, jual jogging wae. Beres ngetek video, ngetek musik kan. Soalnya kieu urang jeung si aku ya memang keur sinkron pisan asa cara pisan di gawean teh keur diporsir pisan tah di dinya mah asa energik wae gitu. Katinggalan teh capek gitu. Full charging karena extrovert. Anjing extrovert parah ya. Mentok. Karena tugas orang membahagiakan semua warga aja kan. Anjing. Warga-wargi marki. Benar. Kalah. Aing teu bisa ngajilat sih, ngajilat teh. Ente sebenarnya mah pandangan batur anjir aing geus ngomong bae teh naon. Teu deh. Lu bener ngomong teh lain aku jeung gali hungkul si Muis mah sanahanya katinggalina teh ceria wae tiap hari teh teu nyaho anjing yang jerona mah balangsak sarua anjing teh. Hancur hati ini teh. Istilah naon bahasa Inggris itu? Dararogi mararonke. Lain anjing. Nah anjing. Emang naon sih goblok ya istilah deui. Burn out. Anjing naon burn out. Jaksel anjing eta jaksel. Jaksel. Mans aku teu ngartieun. Podi. Naon tuh kuy? Don't just book by couple. Tak eta bener don't just. Ayeuna mah keur usumna lain eta nu keur usum lain eta kuy. We listen we don't judge. We don't judge.
Apa tuh biasanya di Nyawa teh itu Cina naon? artinya nama secara bahasa mah orang ngadengkeun orang mau menjudge maneh mau menilai maneh gitu. Cuman si challenge nama semacam orang nilai maneh tapi maneh teu meunang bereaksi sakitu. Eta mah geus lah barudak. Teu urang teu ngarti da barudak tren barudak ayeuna. Tren eta barudak. Cari kan gitu. Teu bisa jadi mun urang sok judge maneh judge ngomong tentang maneh tapi maneh teu meunang ngarespon cicing Kudu cicing gitu. Itu tah geus aya nama kanu gawean deui tadi tah urang teh meninggal si ieu teh kuy nah ketinggali energik terus ceria dan segala macem aya perbedaan signifikan bro antara si ieu jeung urang duaan sebetulnya mah si ieu mah bisa nolak anjing Nolak naon heula anjir nya di nu khususnya di nu gawean nya misalkan tah kadang mah urang jeung maneh mah ngaheuhkeun wae anu di luar job desk urang gitu bener tuh bener orang sepakat ya iya kumaha coba misalkan contoh atau babaturan nya nu minta tulung atau naon ngaWA tiba-tiba orang mah mun teu bisa tapi nya konteksnya gawean gitu di ini gawean misalkan dina orang main saksofon misalkan nya mu bisa teh tanggal sekian ada orang rek nikah tapi misalkan budgeting atau budget anjing suka goblok ngomongin budget tentu orang teu di budget teu bebas Asal budgetingnya sakieu mu dihandap red ente gitu. Ente buat yang mau aku nabuh saksofon. Nah, ini bari promosi ya. Orang teu make budget asli asa mah ongkos unggul. Ongkos umroh tapi ongkos umroh. Oke. Bohong heureuy. Urang langsung ditolak ku ya ta lamun anu misalkan. Mu hampura bisa teh tanggal sekian ada urang rek nikah pang mainkeun saksofon cenah apa. Ternyata orang teh bentrok jadwal teh atau emang orang posisi atau kieu we misalkan alasanna semacam dinu hate we atau anjing hoream euy si ieu teh euy misalkan gitu tah bisa nolak teu mun bisa orang langsung nolak komo jelema nepi ka ruji teh paling tolak we can ngechat ge urang ditolak moal padahal si eta can ngechat wah heeh sih teu ada aduh yang kopi euy Yanti boleh gitu kan tah lamun urang mah kuy kadang hoream tapi itu bisa anjir jadi itu hoream tapi heeh gitu mana gitu tuh pernah yes man gitu merenya yes man gitu naonnya ya we pernah sih karena naonnya orang maksudnya lebih kabingung anjing kumanya ngomongna gitu entah saya eta senior misalkan kumaha bingung tuh kumaha ngomongna nolakna atau emang mungkin eta nolakna gitu tah jadinya anjir daripada bingung geus lah gitu. Nah, angga sebelah teh naon? Nolak atau biasa sih yang geus hayu lah. Berarti mana teu ikhlas mun kitu mah gawe teh berarti Tah nyangkutan jadi kan Bu. Ayo orang ngaji ikhlas. Ya inilah bapakku. Dosen filsafat. Nun ka aing. Baik, dosen filsafat ya. Tadi sih kan ngobrol di tukang saya cender ya. Ini sih ya ini terminologi banget nih jeung geus beres maca buku. Anjing. Nah, nanti diseriuskeun terstruktur. Bari ngobrol bari Imam Cakwe SD hiji ya. Ini Cakwe SD 1. Kadang warga-wargi bieu mah urang kurang sare jadi rada panas beuh dieu tah. Bekonde. Bekonde. Tahun bekonde teh. Aduh. Iya kurang bonding juga na di urang. Ayo outbound juga di urang. Jadi bonding kita outboundnya. Pada bond Dedi. Bari ngobrol. Dari mana tuh? Itu yang ngaranna naonnya? Cakwe. Cakwe SD hiji. Cakwe juga se-Indonesia cakwe ngaranna beurna. Teu euy di Padang mah. Soalnya naon urang manggih. Di urang mah bala-bala, Jakarta mah bakwan. Ah, teh mah apa? Heeh, teh berarti cakwe oge di Jakarta mah lain cakwe. Naon tah? Teuing mantap urang teu nyaho biar mere sampling hungkul urang mah. Ulah mere pertanyaan deui atuh. Tapi kan urang osok naon teh? Apalagi cakwe teh nu asina. Iya karunya sa. Iya dadas. Oh. Dedah anjing. Dedah. Pak emang awas-awasan. Pada orang numelin anjing. Masih? Mau tuh jeung saosna tuh dah. Sorry. Udah tuh enak. Kitu kowe. Kadang teh nya entah eta bebat. Bumbu, bukac. Kadang orang entah eta senior, entah etanya karena bebaturan gitu. Mun aya naon teh tanpa memperdulikan kesibukan orang ataupun kesehatan orang misalkan. Nyanggeus hayu padahal mah anjing urang teh can molor geuningan kadang mah. Anjing naik kopi hidung. Tidak tukeran. Hayang. Nah, gitu. Gitu kowe.
pancek anjing ieu mah. Tah eta bentuk penolakan aing sebenarnya yang nolak. Oh berarti aing mah kieu ang ternyata. Kumaha? Karena sigana ke beberapa baik atau anjing. Go. Jadi ke beberapa orang teu bisa nolak pasti ku aing diheukeun. 3 orang. Ibu baru ayah. Religius banget. Anjing teu sahabat bae. Jelema kurang sare disebut geus maca buku si anjing. Lanjut. Aduh, kumaha sih dia? Ini berarti 3 orang. 3 orang eta maksudna teh nu kahiji anu pernah jasa moral ke urang. Urang teu bisa nolak tah. Heeh. Nu kedua nyokolot. Katilu pamajikan. Geus eta. Oke. Nah nomor hiji non bieu. Naon tadi? Itu nomor hiji anu berjasa heula. Betul moralnya. Ya contoh. Urang pernah nya kejadian harita. Iya bukti realna orang mau ngomongkeun batur. Aing ngarepeun ITB bos. Mogok anjing ban tukang lesot, ban tukang mobil ngablewing. Jaba aing si Erika keur hamil. Si Ryan keur leutik, si Erika keur hamil. Si Ryan geus lahir, budak kedua keur hamil. Si Erika keur hamil budak kedua. Gitu, anjing bingung. Cek si Erika teh, "Saya gimana saya ini aku takut dibegal." Heuh sarua cah ini da orangnya urang teh nguat-nguat maneh we nya daripada dua-duana saradian. Gitu. Jam 2, Bro. Jam 2 peuting. Setengah jam deh berarti. Tah siga kieu. Cing. Bener. Urang lepas dikali. Abi mogok. Ieu mah terloba ngomong. Urang kadinya Sherlock. Tah, urang jadi mun ieu mi barang Tara nolak, tapi nya sok ditolak sih sering namun urang ditolak we. Tah, urang teh eta teu bisa nolak teh. Tapi urgensi lamun si nolak, lamun si nitah narada beda meureunya hate mah meureunya anjing. Bener teh ketika si ieu butuh bener ka urang ge rasana bakal beda. Mu iya siap A. Gas tuh. Oke. Sedurang teh tapi lamun dijian TikTok teh nya persahabatan. Kamari kan Bang Barongan teh. Barongan anjing aing kerusum. Lanjut kata teh gitu teh. Video anjing ngaranna teh? Bang Barongan. Disebutna teh? Lain thriller lain naon? Kerusum anjing. Tinu kerusum dipotong-potong. PTD goblok. PPT mereka mah. Ya video pendek. Iya tim bir. Ya gitu meureunna. Mun mah ka beberapa orang meureunna teu bisa nolak. Tah mun maneh kumaha aya teu nu berjasa di hirup maneh. Aya tuh. Anu teu bisa ditolak gitu. Aya cuman nya di beberapa kondisi. Nya lamun urang misalkan teu bisa pisan nya sok nolak. Karena bentrok bener teu bisa. Lamun hoream kumaha cara nolakna biasana? Lamun hoream atau terserak lah kasih itu sebetulnya keur terserak urang teh misalkan. Tah urang can boga eta skill komunikasi jeung skill on eta butuh komunikasi cuk urang butuh skill gitu nya. Untuk menolak. Tah urang mah can boga jadi mau tidak mau hayu we. Lamun urang keur kegiatan pisan mah gitu. Soalnya mana kemarin karek mengeluh. Anjing mau diomongkeun bae gitu nya. Omongkeun ya. Hayang menolak. Ini hayang menolak atuh. Nya hayang menolak sih sebetulnya cuman si aku teu bisa. Tiba-tiba aya nu apal si aku boga barang anyar misalkan nah eta si aku meuli topi anyar. Iya nu aya. Nu nyaho tapi tiba-tiba aya nu nginjem. Kita nu nginjem teh dinyemkeun deui ka situ. Tanpa izin sih teh. Balik teh sih teh geus rusak geus teu bisa make. Oh, gitu. Mulia sekali. Tapi teu sesederhana topinya. Gitu kan? Kumaha. Orang kan boga gitar elektrik baheula teh nya sugan teh gitar listrik. Nyetrum dong. Terus.
Terus dibenerkeun ka baturan urang teh nya. Anjir di chat bos, di chat heula terus si part-partna dibenerkeun ya. Karek beres di servis lah merenya. Karek dari servis dibalikeun ka urang. Anjir ngabalikeun sore penting langsung anu nginjem. Pernah karek anyar nyerpis. Karek anyar. Urang pernah saksofon gitu. Aduh, seueuh sih sadoa kesna karena itu ternyata di dunia seni mah tah alat teh ieu nya Pacul. Alat teh pacul jang nyari nafkah mending kumaha da sih nyeri hatieun geus pinjem ka urang deh. Sok bae pinjem ka urang bae lah. Terjadi bae karunya. Jadi orang kepikiran yang boga alatnya boga 2. Orang mah yang 17 nya kira pinjem 17 jelema sok ka urang kabeh. Pakaian sarangan pinjeun gitu tah. Ai gitar mah teu masalah maksudna teh kayaknya ai gitar mah touchingna leungeun kan ngasina. Ai saksofon mah kan congornya. Eta maksudnya teh urang teh kalian harus memperhatikan kamu punya penyakit TB atau enggak gitu goblok. Soalnya menulu ada lu serius eta euy. Serius pisan. Hai, pernah pas dibalikeun bau dodos teh. Ya jelema cai teh dahar sayur kuyang mah anjing. Bau kuyang gitu. Untung anu ngadilan kayaknya. Oh, cai ini. Tapi pernah nolak tuh. Semenjak kejadian bau dodos aing ku aing tolak. Boga mouthpiece teh cik aing teh mun boga mouthpiece bae pake saksofon urang. Lamun teu boga mah. Berarti sekedar bau ge geus bakal ditolak. Betul, masalahna ketika pas balik teh kan diterimana ku si Erika. Jadi si Erika kan di UPI mayorna saksofon oge. Si Erika nyalahkeunna ka urang atau saya naha cenah bau kieu asam lambung naik. Bau asam lambung ieu mah. Urut diinjeum cik aing teh. Soalnya si Erika ngomong asam lambung kumaha. Bulandak nih. Tapi ngomong-ngomong anu ditolak teh kitu nya kumaha cara nolakna? Bieu teh urang si Erika ngobrol. Aya hiji case sebenarnya. Kamu kenapa sih nah kalau ada teman kamu yang minta tolong atau siapapun teh bisa nolak wae pasti ngeukeun karena saya teh pernah nulungan urang cek urang teh. Pas urang kondisi terhimpit sedang gitu, sedang daun-daunnya ke burn out breaker gitu. Shock breaker breaker. Tah urang mah kitu teh bisa nolak teh. Kahiji kababaturan anu pernah nyimpen nabung moral di urang, pernah nulungan urang, nu kaduana orang tua dan gurunya, orang tua dan guru urang teh bisa nolak tah. Guru. Nu katiluna pamajikan. Ngomong-ngomong guru geus lihat ka Mang Omed. Alah heueuh. Anjir, Pak Omed. Sapa dulu dong. Soalnya sok nonton. Halo Pak Omed. Aku kalau enggak ada Pak Omed, wah. Waduh, kacau. Udah bobrok ini nutrisi nih otak. Urang basa ngobrolkeun non teh mati gara-gara ketawa. Mang Omed mah aya referensina. Panjang di komen. Aya. Berikut make akun pengajiannya. Laganya saha ini Mang Omed. Pak Omed poho. Pak Omed ini Pak Omed murid kamu. Cek Pak Omed urang jiga nu aiman cenah. Sahabat Rasul anu sok nyieun Rasulullah tertawa. Meskipun mabok wae. Tapi urang mah teu mabok, Bos. Ya, gitu. Tah contoh misalkan teh gurunya Mang Omed misalkan. Wanita kumaha. Terus bentrok. Mang Omed lagi nyium saksofon kumaha. Henteu anjing. Pernah teh meuli lampu aing poho. Pak Omed, mu panggulikeun lampu aing. Ayeuna rek inget. Geus can. Pak Omed lampu teh. Yang poek nepi ayeuna Mang Omed. Level poho main nepi ka Mang Omed. Cuma anjing. Biasanya kan ka urang sih kali. Ka Iman. Ya, Pamed, cuma anjing pinter cuma merasa aing merasa bersalah bisa. Pamed aku bukan nabi coy gitu kan ya. Iya, Wajar aku bukan nabi boy. Aduh, aku mah tah gitu. Aya waktu minta maaf. Pamed minta maaf aku nanti ke rumah Pamed. Anjing jadi migrain goblok. Eta guru aduh ya Allah hampura Pamed. Ya. Mang Omed makan kamari ada cerita ti si Buluk itu. Mang Omed di diserempet ku motor ku budak orang. Oh benar. Wah ku aing gebugan saha eta. Oh nya aing asa pangbelana. Adi teh meuli lampu poho. Nah gitu. Tapi urang kamari bos menang ieu. Anjir kamari pisan. Ini ngomongkeun penolakan dia, terus gaya komunikasi cara nolak. Aing memperhatikan pisan kamari babaturan di tempat gawe. Oh iya ngomongkeun di gawean gitu nolak. Anjing cain teh. Urang beberapa menit eta merhatikeun cara si eta ngomong. Pas geusna anjing ieu keren cain baturan aing. Nolak tapi diplomatis benernya. Wih, tepuk tangan teh. Anjing wih. Kieu kan aya di tempat gawe urang kan misalkan aya acara terus parasmanan ngedalahar. Tas si dahar teh diusahakan beak. Karena hanya ulah era atau yayasan. Terus kalau jadi sampah si dahar teh gitu.
Terus cek baturan orang hiji deui nu awe. Ah tuh marakan itu lebar cenah. Ini marakan bisi marati teh gitu. Darah rogi. Mararon kei. Makan bisi lebar cenah kudu dibeakeun. Urang kan karek daharnya. Aduh can dibi karek dahar baso anjing. Aya batu sarua jeung baturan urang ke dahar baso. Oh enggak maksudnya bareng yang saya eta. Di kumaha sih cara ngebahas? Aya urang mah moal teh moal udah cenah. Kela. Sok. Teu moal udah curang teh tos makan bieu. Baturan urang mah Reza tuh itu makan cenah. Itu biasanya kan nanti suka ada teman-teman yang kesini cenah. Nanti dah malam sok diparasak cenah. Oh gitu ya. Padahal mah saya tembung dahar. Jika ada mah geus dahar kan. Bareng dia. Bareng. Cuman cara nolakna halus. Anjing kan urang langsung moal gitu tah. Karek dahar. Aja eta mah Langsung moal gitu tah. Dina sungguh teh moal langsung gitu. Oh iya. Nanti biasanya malam tuh suka ada anak-anak cenah suka dipasak lagi oh udah handetkeun lagi oh ya tuh bagus cenah kan masalah jadi beres gitu kan. Bener lu tadi nabu bajir kan karena eranya yayasan mahnya anjir curang teh eta seberapa menit urang memperhatikan koplos keren oge curang teh lah orang kudu diajar ke saya teh soalnya orang di corporate mah teu bisa nolak pasti ngaheukeun Tentang dahar oge gitu. itu tentang dahar gawean sih angkana ngomongna corporate Oh, suka itu tentang dahar sarua. itu cara penolakan lebih halus gitu diplomatis orang gigana lainnya sok yang dipaksa we. Soal dahar. Ayo tuh makan. Tapi aya nu rada ieu aja tentang penolakan teh rada naonnya, rada deep anjir, rada deep. Rada leuwih intim intim lah merenya. Anu ku urang alaman di mah tah urang teh rada aya ngarasa menyesal kuy mau isi apal mungkin. Ada apal sih sebetulnya ngan urang caritakeun di tentang penolakan entah eta ka babaturan ataupun ka keluarga misalnya. Tah ku urang alaman teh mau urang teh sok loba lain loba tara bisa nolak ka babaturan ka siapapun minta tulung dan segala macem. Tapi ketika aya kadang mah gitu indung nunita anjing urang tanpa mikir nolak. Anjing ngerinya gitu. Pernah tuh? Pernah sih urang. Ngarasa naonnya urang teh pernah mendiskusikan ieu teh jeung mungkin si Iga pernah tah. Nah ka keluarga atau anu berhubungan darah entah eta adi gitu atau indung. Anjing dia ekotna. Kumaha? Soalnya orang pernah ningali oge si aku tentang kasih aing tadi dibahas aing. Kayak aing ceritakeun. Anjing iya aing pernah ceritakan saha. Cuman di podcast ini aku bercerita tentang AI. AI itu adalah manusia AI ini gitu. Adobe Illustrator. Padahal kan tadi bertolak belakang pisannya anu mau bisa ditolak indung cek si mau indung wah aing mah indung kita ngajeleng kan walungan aya buayaan aing ngajeleng. Gitu, tapi orang pernah kadang tanpa mikir anjing kalau ka indung babari kitu nolak ai ka babaturan. Daerah bener. Kumaha kuy cerita cik. Orang kan biasanya misalkan can sare ya nya. Can sare terus misalkan aya baturan atau ieu minta anter nya bareng-bareng we gitu. Aya harita urang teh sare isuk-isuk anjing. Wow. Nah, ya anjing dia. Sare isuk-isuk. Kada ge sabaraha jam sare nya sajaman lah. Aya di urang kan lamun ka imah teh mun gegedor sok tarik pisan Wah udah nganterkeun. Anjir orang mah hudang kan langsung nenggelan tembok. Dak. Arah lah. Nanya. Hei teman-teman Agus itu ya. Adiknya juga ditolak. Kamu jangan nitah sembarangan ke si aku. Kamu begedor nyepelekeun si aku itu sebenarnya mah si teh di mana mah aral nenggelan tembok. Pantesan tembok maneh rusak anjing. Jeung catna. Wah jeung parah. Jeung parana. Kudu dibenerkeun eta mah bocor. Bener tapi nah cikuy nah bet kitu nah gitu. Ya jigana berhubungan ogenya ketika urang sok sering jeung nan sok lamun ieu mah juga ucing jeung anjing kan. Sering naon aya gesekan. Mungkin karena terlalu dekat sih. Jadi eueuh sekat gitu. Hubungan jeung adi jeung si nya jeung adi mah gitu. Hubungan ikatan entah eta emosional lah menurutnya. Karena juga jeung batur mah misalkan aya sekat sosial teh aduh lamun urang moral kan juga gitu Sinon moral gitu orang sok loba nu nabung moral gitu. Tapi pernah mengalami hal eta. Contoh juga kumaha? Nya eta entah anu berhubungan darah entah lanceuk indung gitu. Kadang pernah nolak tanpa mikir. So kan lamun ente sering teh dogdag baheula jeung lanceuk.
Ya rada iyalah mun ngobrol dengan aya aral gitu. Aya pernah naon. Pokroletik sih eta mah aya mah teu. Ya mungkin cek urang mah karena terlalu dekatnya. Jadi sekat lamun misalkan orang ngomong keselnya kesel. Henteu cek urang mah kieu kuy. Kenapa saya berani menolak atau kita berani menolak kepada yang saudara atau keluarga karena urang geus boga pirasat atau boga perasaan ada bakal memaklumi gitu sih sigana mah. Bisa jadi. Dan pira aku punya indung nepi ka moal mantuan ketika orang keripuh gitu. Tah kan lamun ka babaturan mah jir urang teh pernah ditulungan keur mogo peuting-peuting dibegal atau naon. Piraku si eta minta tulung. Nah, karena gituan mun indung mah bisa aya toleransi jigana teh. Bisa jadi. Memaklumi gitu. Bisa memaklumi. Eta pengalaman non dirasakeun pengalaman atau eta mah respon terhadap cerita si Akui. Respon ongko, pengalaman ongko. Tapi orang bahaya oge sih, Bos. Lamun misalkan dibiarkan urang nepi ka gede kitu nya. Ya karena terus aya hiji kasus karena orang deket misalkan terus nepi ka konflik teh besar. Biasanya kan negara oge, negara tetangga nu konflik teh. Oh kadinya. Tapi orang pernah mendapatkan kuy sebetulnya mah eta teh non jawaban tentang nah urang ka anu sedarah gitunya ataupun keluarga bisa nepikeun ka tanpa mikir nolak atau ngadat gitu sa meledak-meledak teh karena cenah nya tadi anu cek si Muis bener naon tadi teh memaklumi ya. Terus tileuletik nepikeun ka ayeuna kan bebarengan apapun anu terjadi nepikeun ka ayeuna kan bebarengan. Terus tanpa sadar si pikiran orang teh urang melakukan apapun terhadap indung ataupun adi mah da moal ngajadikeun sasaha tetep gitu. Eta tetep indung eta tetep adi tetep mengakui saling lamun ka babaturan mah lamun urang melakukan itu anjing nyata di teh sieun si itu jadi beda ka urang, sieun si itu ngamusuhan urang. Gitu cenah jadi lamun keluarga mah karena memang tadi ikatan emosional tileutik ge kan maneh arek ngagoreng tai ge sekalipun kan tetep indung maneh mengakui maneh kan harita. Eta benernya ngagoreng tai. Lanjut. Adi oge mungkin kan pernah kacarekan. Saru orang pernah kan ka adi ngadat dan segala macem. Anjing. Pernah kan ngadat segala macem ataupun urangnya kan aib adi urang di Maji Kumaha dan segala macem. Tapi kan tetap urang teh mengakui atas sebagai adi, ya sebagai indung termasuk berasa balikna tah secara psikologis cenah otak urang teh memang kadinya arahna gitu. Okay. Jadinya kadang urang teh tara mikir cenah ka keluarga mah. Nolak marah gitulah cakwe guys gitu ini acan dibuka guys menarik teman-teman itu bahasan dari Agali teh nya cocok sih orang mengalami oge masalah eta karena mungkin keluarga teh ieu meureunnya geus bakal sidik ngahampura gitu lah ketika salah badag oge gitu ai sedangkeun ka batur mah beda ya aya eta sosio teh gini kan nya. Ada orang pernah memanggil babaturan anu ka batur ngomongna lemes ka indung anjing ngomongna kasar cik urang teh. Gitu sih eta aing nyeri hati. Aya. Nah kumaha ta? Aing pernah kasar ka indung deh. Heeh gitu kumaha. Aya caritana. Enggak. Nya jiga ieu lah. Jiga lamun nelpon indung geuningan. Heeh. Kadang ka batur mah langsung diangkat indung mah. Maaf mama. Aing ditelepon, lamun ditelepon ku, ya mau ditelepon ku jajaran staf lah kantornya. Orang, iya Pak, siapa? Baik noted Pak, baik noted. Ka indung mah kela mah abi keur ieu mah kela mah. Tah eta orang jadi merasa bersalah. Urang mah lagi bersalah, di borang can dibalas chatna ieu indung. Balas. Padahal urang nginjem hutang, nginjem duit. Anjing nginjem hutang. Bang Emok dinya. Hah? Bang Emok nginjem hutang biasa. Tapi juga orang jadi kainget deh bos. Soal berani berbicara tidak terhadap ajakan. Ayo mun salah orang teh pernah maca hiji buku. Tuh, ya bener kan? Ya kan sok maca buku. Relate kan? Relevan. Di samping kurang sare, ternyata baca buku. Pernah, jadi kainget deui. Pernah gitu. Jeung bener jadi bernah dia. Terus kan nya indikator meh urang bahagia teh salah sahijina urang berhak menolak terhadap sesuatu anu harusnya diabaikeun. Balikan nih meh kadengnya. Salah satu indikator meh urang bahagia, urang teh berhak menolak sesuatu anu berhak diabaikeun. Oke. Dengarkan ya teman-teman. Warga bargi. Orang sekaligus tertampar oge sih nya ketika baca eta. Anjing caing teh. Berarti urang
selalu mengiyakan ajakan atau mengiyakan apapun ya. Anu sebenarnya orang teh embung gitu. Dan teh ternyata teu sehat. Heeh sih. Berarti termasuk mengorbankan kebahagiaan sorangan, hak keberbahagia orang. Iya pisan atuh berarti. Ya. Itu apa? Eta bisa diceritakan guys. Penting lo baca jeting ke tentang orang. Tapi jika nama kalah seret Pak gitu hayang minum. Ada cakwe teh marukan geun teh seret gitu. Jadi request nanti cakwenya di dalamnya harus ada air merenya. Jadi nonnya melulu tentang orang lain, akunya kapan gitu. Anjing. Nah, iya kudu dijen trial, trial. Tiril. Nah, piti. Engkel. Nah, biar kata-kata. Nah, Kuota goblok. Kuota hari ini apa kuy? Kata-kata hari ini. Melulu tentang orang lain, akunya kapan gitu. Melulu tentang orang lain, akunya kapan? Akuinya kapan? Gitu. Hujannya reda, payungnya masih basah. Eta akui banget. Gitu. Tapi yang karena budaya oge ngaruh benernya. Budaya mana kan orang lihat di Eropa. Budaya mana? Kuda. Dan orang pernah cicing di Australia. Kuaya. Jadi kan budaya talk black teh nya. Toxic talk black. Ngomong gentle. Jadi diutarakeun anu dina sirah teh gitu. Thank you. Oh, alah. Jika misalkan coba orang mah nya aya pernah cenah aya jelema bukna gimbal. Menurut baturan urang mah keren, langsung diomongkeun ka hareupeun beungeutna meskipun teu kenal, jing buk maneh keren. Ini halus tapi etanya. Oh, karena budaya bule mah basa-basi, Bro. Tah eta. Sok soalna bahasa Inggris misalkan contoh we nya samplingna A nya. Jago bahasa Inggrisna tah. Mun urang mah kan bade ka mana? Ieu bade ka payun. Moal kan bahasa Inggris misalkan. Where you go? Go to the front. Moal kan langsung go swalayan. Paling gitu. Go alun-alun langsung moal aya go depron. Moal kan? Oh, ya udah oke. Come back beneran gitu. Bahasa-basi secara bahasanya. Secara bahasa eta budaya kan? Benar. Dialektika. Jadi di bule mah bahasa-basi, Bro. Anu di jalan teh sok kieu tah, mun di jalan teh. Kemana euy? Oh, di heula. Oh, kan kejelasan itu. Kemana euy? Kaiman ini enggeus. Kadang urang mah keur dina telepon oh muhun. Telepon ya. Oh muhun. Bari unggah kudu teh nya. Oh jadi gini, iya Pak. Oh muhun mangga muhun. Tapi nu tahu wae ditawaran dahar orang deui. Kumaha lamun hayang daharnya anes ya. Tawar katra. Mam. Nya dahar kali. Panawana naon di mana, Bos? Ini ngesna capit erek. Aing we tai-tai haneut atuh. Di sepeda teu as teh erek. Tapi episode 5 teh episode 5 maksudnya teh kieu nya podcast si Market teh makin sini teh jadi makin beki serius aja heureuk. Oh, serius teh nya. Si aku itu udah baca buku wae. Oh, baca buku wae. Tapi oke sih kumaha. Nah, emang karasana kumaha gitu? Oh, baru pertama bahasa orang jeung si Dedi mun teu salah mah eta mah full seuri anjing. Oh, bener. Oh, bahasa nu ge nya. Oh, nepi ka di komen kan. Asna ketawanya bagi-bagi dong sih. Jokesna lokal merenya. Tuh, maksudna teh seserian we pul. Menit ka hiji teh wah bari jeung eueuh nu disengserikeun. Buah ode. Itu maksudnya rek menta pendapat ke penonton tuh. Minta pendapat penonton gimana nih episode yang 5 kemarin pasti keren ya. 5 mah. Eta kumaha pasti keren banget. Kumaha batur we. Keren kan. Maksudnya minta pendapat teh. Kalau mau berpendapat menurutnya bisa langsung tulis. Sok atuh komen meureunana ieu teh isi seserian teuing atau jadi serius teuing jadi serius teuing sok kumaha sia. Da aya urang mah kuduna teh bisa menilai meureun. Jadi jangan malu-malu mau komennya. Jangan berani menolak. Jangan komen ada batur eueuh nu ngomen. Ngomen era rek ngomen teh. Teu naon. Bisi rek ngomen tapi nu ngomen tapi urang. Boleh ngomen dengan 2 cenah eta oge babaturan deket. Aya di episode 2 ge eta contoh komen anu rek serius juga Mang Omed aya bisa dicek di episode 2 eta Mang Omed. Nanti Pak Omed tuh ngomennya. Di episode sabaraha oge aya anu ngomennya karena memang bahasa kita terlalu kasar menurutnya dia unyang anjing gua guguk. Balik lah. Karena orang nu guguk. Gitu. Jadi di skip teh naon mangga meureunna segmen kasar gitu ya emang bener gitu. Ditangku produser plus ditangku produser kasar. Itu. Kudu kasar macam produser. Tah gitu Bray. Tadi aku itu kan boga babaturan cenah di Australia. Kira-kira ieu peraturan heula atau budaya heula biasana anu terjadi? Tah. Budaya heula peraturan heula.
Peraturan karena ditaati atau karena ningali budaya kakara peraturan sih atau memang beda-beda? Beda-beda. Ting katang sih. Sih salah ngomong aing. Ulah lah emang orang kayak karena pertanyaan teu asnya budaya anjing soalnya menyangkut budaya. Kemendikbud. Tadi aku boga babaturan di Australia tah ieu aya sebuah datanya. Beberapa case di dunia pekerjaan atau di kehidupan gitu anu mendukung kita untuk menolak sesuatu. Tadi kan ngomongkeun rokoknya. Oh, kela ieu nah ngaganjalnya. Mi telah. Logos ya logos. Nying logos Logos. Filsafat gitu. Tadi kan cek aku itu non kuy menolak teh adalah bagian dari kebahagiaan lain gitu anjing salah. Nya intinya naon sih? Salah satu cara untuk bahagia. Nah, menolak sesuatu itu salah satu cara untuk bahagia. Bener gitu. Nah, ya aya di Australia kuy. Auzi di Auzi tadi kan batur orang kenal sih batur si aku anu pernah hirup di Australia. Urang nyaho eta. Rada customnya. Oh ya. Skip. Nah, pekerjaan karyawan Australia kini berhak abaikan panggilan kantor di luar jam kerja cenah kuy di Australia mah ya. Di Australia, para pekerja kini dilindungi secara hukum jika mereka mengabaikan kantor mereka di luar jam kerja. Ada undang-undang yang merancang untuk melindungi waktu pribadi para pekerja dari email maupun panggilan terkait pekerjaan mereka. Aturan ini memastikan bahwa karyawan dalam banyak kasus tidak bisa dihukum karena menolak membaca atau menanggapi kontak dari kantor mereka di luar jam kerja. Nah, gitu. Sumberna VOA Indonesia. Mata tadi orang nanya, itu biasanya budaya heula kakara peraturan atau peraturan heula atau kakara budaya gitu, atau budaya yang memang gitu gitu. Kakara dijieunkeun peraturanna. Tapi mah di Australia gitu, di urang jigana menolak dipecat euy. Meureun gitu nya teh nyaho. Oh, bisa nolak hungkul atau bisa jeung tonyok sih? Tah. Hayang dilindunginya. Hayang nyiduhan lah minimal. Ditolak dan menyiduhan boleh. Gitu. Tah gitu kuy. Di urang di gawean mana misalkan. Tiba-tiba ayeuna bisa jam sakit. Kuy aduh ieu wayahna ieu. Nah, kumaha sia? Mana menolak atau aduh kelanya kedap menuju di luar eta tetep nge-ACC ya teh. Tergantung beban gaweana Contoh misalkan nelponnya, kuy bereskeun ieu. Da mana ngomong lalauna euy. Kuy bereskeun ieu. Cuma kemana dibalas dia nya. Orang malah ngabereskeun iya. Oh iya atuh. Iya. Tergantung nanya misalkan orang kerja jalan bisa diisukeun nya urang ngomong. Gitu. Oh, nu ditanyakeun deadline-na meureunnya. Deadline-na iraha? Oh, berarti gini, Bos. Anjing, Bos. Berarti kieu cigana urang kudu langsung cigana meureunna cara menolong itu urang make skala prioritas. Ketika kegiatan eta lebih penting ya mana ditinggali heula nu ditahna saha, ketika jajaran staf nu ditahna mah meureunnan bisa tawar gatra heula, bisa negosiasi, tapi lamun CEO owner nu ditahna kumaha sia sok. Bagus, tolong ini teh pimpinan nu paling luhur top manajemen teh kumaha maneh nolakna padahal maneh teh hoream kerjakeun eta. Teu bisa lah. Ai nyir alasan hoream mah teuing teh urang can pernah. Palingnya beban kerja, lamun misalkan mau enggak mau poe minggu kudu asup karena acarana penting. Urang hajar we gitu. Sih. Lamun misalkan beban kerjana bisa diisukeun atau urang bisa saling backup jeung babaturan. Ya urang kari ngobrol we. Karena di urang lumayan rada demokratis sih. Di mana eta? Di mana tempat gawe? Tempat gawe. Kita di Australia. Gitu. Bener sih nya kumaha kitu capeknya soalnya jadi staf karyawan di kantor teh kadang-kadang kan orang tuh nguruskan problem solving juga kumaha proyek ke depan penentuan kumaha ieu teh kerjaan kudu kumaha gaweanana next project kumaha aing teh capek tah. Capek nguruskan gitu teh teman-teman. Tapi serius teh iya bener. Si Mois anjing nih nu ngajak tong gitu atuh. Juga teh moal ini juga teh rek naon atuh da. Capek aing mau ditahan teh. Ulah waka can beres pamangna mah gitu. Kan teh ieu rek kitu teh. Abi-abi nyekat. Gitu unggul. Jadi kayak gini gitu. Bari imam.
Tuh kuy, tong serius ting kuy ya. Sok. Tah lamun di ieu kuy kumaha kan dia ngomongkeun di pekerjaan. Terus di dunia di kehidupan pribadi. Tah ieu di kan maneh bermusik oge ya. Kan loba ye anu ngajak main berkedok pergerakan lah. Misalkan bae lah berkedok pergerakan pada bagong. Dauh duitan. Gitu kumaha. Tergantung peluang sih urang mah. Oh berarti tetap kudu aya value-nya. Namun misalkan meskipun ya katakan kasar tadi bayar, tapi si tempatnya anjir lumayan ya. Relasi porto gitu, atau relasi nya hajar sih. Gitu. Nabuh ta. Ieu kumaha persaksoan ta eta di dunia persaksoan Kurang tololakan. tapi da sih mah pergerakan da soalnya mapag sih mah panganten maunya kawinan pergerakan anjing gratis pendorna gratis Bisa kita orang cara nolak halus ternyata boga trik. Tuh karek kaingetan ya. Karek kaingetan soalnya teman-teman jadi aduh kita mulai ngajak nabeh di goblok di beja. Kadang aing semangat nabeh mah siap. Tanggal semua kosong aing mah. kumaha Aing nanyakeun ieu lokasinya di mana cai. Rada jauh aing ingin alasan tapi aing teh teu bisa nolak dah karena kan eta nafkahnya di dinya nya aya duit lumayan orang sakali mapa aya kan rezeki di dinya lumayan gope 700 kan bisa jang meuli pampers daripada aku gebog jauh pampers orok kan mending mapa aing kan bayar jauh ge Kalau mah itu karunya gebog jauh. kan eta mah atuh ieu goblok naon heureuy serius kieu nah PIP nah sih jadi serius Fleksibel. ini maksudnya bro daripada pampers kurang ini kena mapag lumayan kan 500 sampai 700 ribu mah gitu tapi lamun duit keraya mah orang aya nu ngajak mapag walaupun bayaranna gede terus lokasinya jauh mah orang mending keneh tata hoream berarti abusna hoream nya kan hoream karena orang gak aya duit tapi pernah berarti terjadi pernah terjadi jauh aing mapag eta Cara nolaknya kumaha? tos ayaan cai atos aya henteu tanggal tos aya gelo eta mah artos mah tuh tapi mana pernah kuy menolak kuy eta kan bieu eta tadi ngomongkeun teh lamunnya maksudna lamun teh kahareup ke lamun di aya nu alah tah anjir penolakan tah iya alam ge menolak sih keberadaan kita bertiga amit amit ya Allah deg-degan kieu eta saya Dia si alam menolak. amit jabang newborn tadi makan lamun misalkan lamun aya tawaran kieu kumaha lamun aya tah mah pernah tuh kejadian gitu maneh menolak dengan misal apapun lah eta rek pekerjaan atau rek lamunan surti rek nabe misalkan terus kumaha carana menolakna atau nya lain cara meureun pada saat eta maneh menggunakan cara naon tah untuk menolak secara diplomatis gitu tah Orang ting eta disebutnya ting secara diplomatis atau ente nya ngabohong. Siga urang tadi kan tanggalna geus eusi tapi teu naon kitu nya teu naon kitu kumaha nya sok dipikiran pagedrug euy pagedrug ya sih ngabohong deh ya barek diberi rezeki gitu kan ya eta urang tapi urang kudu belajar kan eta urang kudu belajar menolak kudu belajar orang tanpa basa-basi tadi gini kan oke fix tiluan pindah ke Ausi kadinya anjing kan di Ausi mah dirindungi anjing undang-undang bisa ya cak aing bonding kurang kudu outbound flying pok jadi ku diajar callback nu bener gak jadi ketika aing ngomong oh nu tadi ieu mah kitu atuh langsung anjing tah kitu atuh pas balikan deui marame jadinya enggak sewayahna di dieu meureun gebog jauh deui entah gitu maksudna asupnya eta masuk pinter kan katingali podcast nanti podcast senior ieu podcast anyar pan Anjing. Bisa. Kudu latihan ke kasayupannya agendakeun ya. Latihan bonding. Kita Pak Owner mohon izin mau latihan bonding gitu. Outbound. Biasanya kan jika budak TK nya bonding nanti. Kumaha? Permainan gitu tiluan gini kan. Estafet. Kumaha maksudna ieu teh? Tebak-tebakan di tiluan deh gini kan. Oh di dia. Chemistry dapat. Orangnya. Nya Pak Owner boleh nya Pak Owner. Mete ieu bener. Heeh, soalnya kan chemistry. Truth order karena itu tuh Truth order. Bisa. Truth order. Order. Oh, tong jeung orna. Truth order. Der. Iya.
Bisa eta nyin games gitu. Nya juga nu kamari lah nya episode kamari nu nulis. Tah. Itu kan games sebenarnya gitu. Tapi memang balik di tema episode ieu tuh udah serius deui. Bayar serius pokoknya mau untuk episode ini serius buat kalian yang suka nitah sembarangan. Ini keluarga lagi tara digugu sia teh. Si maneh saha gitu tah nitah. Lih tolong bantuin ini. Si Galih teh boga kesibukan. Awak teh rangsak. Tukang motoan 18 jam gawe lagi tadi. Aing jadi emosi kieu. Mana nitah sembarangan. Kamu tahu nggak? Kamu melulu akunya kapan? Akunya gitu. Tah gitu. Goblok. Not to land ya. Anjing. Dirangkum kabeh. Mantap nggak tuh? Jika ka owner aya segmen stand up deh. Iya. Selaga dia. Stand up komedo aing mah komedi. Masuk stand up. Tapi tetap urang teh kudu belajar menolak teh aku nya. Tah eta. Kudu sieun. Aya tips-tips teh kuy ti maneh. Hah? Tong keur batur keur diri sorangan atau keur urang ya semua bisaeun lah. Tips-tips menolak lah gitu. Ya Ajak. ya malah orang pribadinya lamun bentukna misalkan pertolongan ya minta tolong nya selagi Bisa mah. orang bisa mah nya ditolong nya selagi orang mampu gitu. Oke. Ya berbicara ente ka. Oh salah. Berbicara ente ka babaturan gitu. Kumaha mun babaturan ente teh lain babaturan atau misalnya ente teh nu minta tolong ka ente teh rujit nah. Kumaha sok? Anjing. Heeh, aing pernah soalna. Anjing. Emang mana rujit? Mana pernah geuleuh ka jelema teh? Pernah lah. Heuh, tah eta teh minta tolong ka ente kumaha? Ditulungan ku pernah. Ditulungan. Anjing. Pernah cerita kan kamari gini anjing kok ieu pernah dibahas kuy Ya, curang. si aku mah dewa, si aing ge. Dewa. Dewa United anjing ada Persib mah ya. Dewa Romawi. Goblok Dewa United teh baca pisan. Ngacelog pisan. Jangan pernah benci sama seseorang ya. Kita mah harus baik-baik aja. Tahu orang rek nanya ke si Galih teh, nah maneh bet teu bisa nolak. Mun urang aya pertolongan ataupun naon teh, pasti we maneh mah ngaheueuhkeun walaupun maneh badan hancur sedang hancur-hancurnya. Lelaki tidak bercerita, Bos. Anjing. Lelaki tidak bercerita. Tapi nulungan gitu. Tapi nulungan. Goblok. Anjing Aing pacu. ningali suatu usahanya eta cenah. Oh si kodok anjing. Lelaki tidak bercerita cenah tapi nganterkeun galon. 7 siki cenah dibradelkeun ayeuna cenah poe ayeuna. Dok mana dok pekerjaan anjing. Edan rezeki banget mana eta. Eta anjing lo bawa di TikTok eta. Lelaki tidak bercerita nongtot kamu ah. Anjing bercerita. Tapi kuy anjing antum belum kawin ya. Ternyata ngeunah si udud hareupeun teras teh kieu. Make kaos sangsang. Make kaos sangsang teh hulu teh anjing muih. Bari aya manuk teh. Itu aing teh boga manuk. Aing can pernah ngurus hewan. Atau kandangna unggul manukna eueuhan kieu. Aing di jero kandang gigituan keluar sia. Aing di jero kandang dikukur. Si aku ini sangat logi pertanyaan teh. Tiap aing Tapi memang tak justru memang ieu dibutuhkeun teh si podcast teh. Ketika siapa bener tiba-tiba bi aing asli Dewa United eta anjing. ngacelog sih bener. Tapi pernah anu gitu. Nya seseorang lah. Aing podei ngaranna mah moal disebutkeun deui. Kan poho. Cing eta pengaruh teuing tarik teuing ieu meureunnya. Naon tarik? Gara-gara minum terus sebenarnya. Oh ya dalam baheula berarti nya keur sok nginum. Jadi aya semu-semu lingdung, Bos. Oh. Itu di mana anjing kurung kosong di kieu. Oh kadinya. Saha sih? Oh, mari. Harewas kita tuh. Aya. Oh ya. Baturan si aku kurung teh kosong eueuh manukan tapi di kieu-kieu cenah. Kieu. Ieu nak dijelaskeun deui. Terus aku sok harewas ngobrolna kita sok kieu ge pan. Bener. Jauh wae. Ai kita keur nanya nah. Naon? Urang teh keur nanya keur ngobrol tadi teh ternyata bieu mah selingan rada belok urang bieu. Ternyata lalaki teh udah hareupeun teras teh. Ieu mah khusus jangan boga. Lain anjing nu ditanya teh aing. Heeh, aing teh nanya ka maneh. Nah, eueuh ada urang can ngajawab soalnya. Bieu bieu teh dibelokkeun heula kadinya. Ternyata pikiran lalaki teh lamun udah di tengah teras di hareupeun luar imah teh bari lieur hulu teh mikiran sia. Oh, padahal katingalieuna mah keur nyalse we. Kemana we? Kita bedah nongtot eta teh. Urang meureunnya Nanya ke si Gali. pikiran tadi teh apakah bau pakai pampers atau kebau jauh? Callback berusaha callback. Ai di panti ke arah callback si anjing. Kan aku belajar dari kamu. Anjing, kamu melulu akunya enggak. Gitu anjing.
Nah itu si Gali lah aing hangganya. Jadi meh kieu bos meh clear. Dan tadi sih nanya terus pada ceritanya. Apa nah saya pengen lah aing teh. Ini ini seberapa kalinya Daniel wae. Jadi meh clear di podcast ieu sugan sih jujur. Karena si Gali mah lamun dititah ku aing teh pasti siap can pernah nolak. Tah ini orang rek nanya cik secara internet fasting tah kumaha. Naon eta teh internet diet factory aya eta IP intermittent ieu gitu bisa nolak urang tadi ngechat nepak cenah hayu nah can datang ka gor cenah kieu ke podcast gitu anjing makanya gogog henteu sih jigana urang lamun aya nu minta tulung teh urang sok ngabayangkeun urang di posisi eta sih sakitu sebetulnya mun urang butuh pitulung terus nu nulung sakitu sih sebetulnya posisi etanya keren. Urang pernah oge ieu lain naonnya. Ieu mah da kajadiannya meureunnya kajadian gitu lain urang arek nyombong pernah nulungan batur lainnya ieu mah emang kajadian barudak ge apal caritana. Kan ieu mah urang pangjauhna di Cilembu ya. Subuh-subuh pernah di grup teh baturan teh barudak teh aya nu butuh pitulung padahal mah kan barudak kalongnya aya keneh teh jam 3 subuh meureunna mun teu salah aing karek nepi imah. Karek balik ulin di ti si aku mun teu salah. Ayo nu butuh pitulung aya naon COD jelema ternyata penipuan sabaraha orang rek digebugan gitu. Aing nu datang aing hungkul ti Cilembu tah. Sorangan. Kalau alun padahal barudak teh di dieu deukeut. Lobanya. Loba. Pas datang tapi geus eueuh si jelema geus aman untungna teh. Heeh betul. Anu dijelaskeun deui teh. Heuh lamun urang posisi si eta gitu. Kumaha Rek digebugan ku tiluan misalkan rek kumaha kan. Jadi urang teh kudu nulung bisi urang aya di posisi eta sakitu sih. Sesimpel eta urang. Sebetulnya mah gitu udah ai waktu mah meureunnan sajam 2 jam nya bisa diganti atau sare kurang sajam 2 jam bisa diganti lah. Oke, tak enak pertanyaan nu kadua. Lamun ente keur kasusahan atau pernah aya accident atau di jalan atau kumaha butuh pitulung, ente boga list nu kudu dihubungi ku urang si ieu jigana deh. Tah gitu. Nah. Iya sih. Tah urang mah kitu kuy. Aya sih. Pasti we lamun urang aya naon ngahubungi pertama urang si Gali. Nu kadua si eta, nu katilu si eta gitu. Ngan untung nate nepi ayeuna meureun can begitu loba diparengkeun urang kudu butuh bantuan batur meureun sagala rupa bisa keneh kahendal ku sorangan untung nate. Nya mungkin aya lah sakali 2 kali meureun minta tulung. Tapi sejauh ieu nya apapun ge da kan laki-laki tidak bercerita cik saya akan ku sorangan gitu sendal jodognya jodog sendal gebog cau anjing. Oke menarik sih episode ini. Emang anger cek aing guys. Tanpa sebab anjing tanpa akibat ketawa wes ya masih gak jalangkung itu guys. Terus ieu nya aya ieu oge dieu aya pesan oge tipe no abi tipe produser Taima tentang penolakan oge kuy. Tapi penolakan dari segi biasanya baru jelema teh naonnya seneng sih sebetulnya mah urang bacakeun nya tentang kehidupan cenah lain tentang kehidupan psikologi ya ngomong ke psikologi na kuy tah dengikeun nu minta tulung ka si Gali teh si Gali teh balelo teh loba ting pikiran kabeh gitu anjing teu mimiti kesel tuh aing temuan psikologis tentang berkata tidak atau menolak tah ieu tentang psikologi na ieu 77% orang takut menolak ajakan orang lain karena khawatir akan kemungkinan konsekuensi negatif. Anu tadi sempat diomongin ke orang sieun si itu na kieu. Betul. Gitu. Menurut sebuah studi pada September 2024 yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology. Namun temuan studi tersebut menunjukkan bahwa ketakutan ini mungkin sebagian besar tidak berdasar. Itu. Cenah jadinya mungkin masih non abu-abu oge meureun kuy. Dari studi yang sama dalam kurung Givi dan Kirk, satu temuan konsisten muncul. Kita secara signifikan melebih-lebihkan seberapa negatif reaksi para pengundang ketika kita mengatakan tidak. Dengan kata lain, kita jauh lebih khawatir untuk menolak daripada mereka yang menerima undangan untuk menolak. Benar. Kecenderungan untuk berpikir berlebihan ini adalah sesuatu yang banyak dari kita lakukan, bahkan para peneliti sendiri gitu kuy. Oh si penelitian oge sarua gitu berarti. Cenah nya berkecenderungan tapi nya seberapa persen tadi? 77%. 77%. Orang takut menolak ajakan orang lain dan berasa Oh berarti eta mah posisina urang nawe nu baper mah. Beres. Dalam situasi yang sama, dalam tulisan yang sama, it's okay buat menolak sesuatu dan memprioritaskan diri sendiri. Sumber Forbes.com. Dan tadi cek sakui. Memprioritaskan diri sendiri teh nya eta tadi hak bahagia. Menolak teh gitu cenah kuy. Jadi meureun
Urang teh terkadang anu tadi teh overthinking sih sebetulnya mah lamun kurang ditolak sieun si ituna beda ka urang. Sieun si ituna bisa dibeja-beja dikasih muis. Cenah anjing si eta mah kitu datang euy kieu beureunya. Kitu cenah kuy. Berarti sepakat sih. Sepakat urang eta kesalahan berarti di urang beureunya eta mah. Iya. Sepakat lamun. Misalkan ente nitah ka urang mau datangnya undangan adik urang suka nikah misalkan. Urang teh cenah narima undangan kan. Duh ieu mun teu datang kumaha cenah si aku beda padahal maneh mah erek datang rek teh ge it's okay kan tadinya. Nya sebetulnya. Tapi lamun dibalikeun heuh oge sih kuy. Misalkan urang boga party anjing party atau hajatan misalkan. Kuy datangnya terus maneh teh cing kumaha ieu nya datang atuh. Padahal lamun maneh teh bisa da. Oh nya geus teunan kuy aman. Kan lempeng di urang teh lamun dibalikeun mah. Padahal gitu. Tapi ketika orang posisi dibalikeun di posisina urang teh enak euy. Malahan mah tah udah kejadian kejadian anyar. Ayeuna tanggal sabarena? Tanggal 18. Tanggal 14 poe yang lalu. Aya nu hajatan batuan urang teh. Karena urang teh enak nikahan, teh enak. Diheukeun we urang teh. Pas hariana urang teh datang. Tapi rek datang gitu ngomongnya. Ngomongna kan tolol ya. Tapi eta mah poho sih. Biasa juga harita anjing ka adina almarhum si Acin oge kan. Eta mah skip urang geus poho. Kuy Aisyah nah keur di Gunung Batu ca aing teh kan ayeuna teh nikahan si Yai anjing. Emang poho eta mah poho eta mah skip. Berarti poho. Atuh teh dijieun alasan atuh. Tah maksudnya teh eta salah siji efek negatif tinu ke datangnya siap datang padahal pas hariana poho si anjing masuk berarti mending kana mun nolak sekalian nya. Tega berarti nya. Makanya teh jadi pikiran deh. Mun nolak mah berarti kuduna. Berarti ente lah mau diminta tolong ku urang mending nolak we engke mah. Percobaan kayak tolak. Tapi kayak urang ningali heula pertolong anu alamun misalkan mendesak pisan ku aing tolak. Goblok. Aing pernah anjing ban lesot. Lain mobil ternyata motor inget kene teh. Apa? Lesot di Cilembu lesot. Custom pan sih mah tadi kasusna ge custom. Kasusna teh anger kacau wae urang motor. HRD urang di kantor nepi ka Ismail, kamu kenapa lagi? Ini bu, ban lesot cek aing teh. Kamu asa tiap minggu ban lesot. Beliin atuh cek aing teh motornya. Tapi orang teh lain ngaya-ngaya disangka teh meureunnya urang teh bohong bitu atau bener. Wallahi urang asli eta emang lesot ban aneh. Tungtung nama aya naon atuh jauh abi. Ngagelining sorangan ke di jalan tolol. Tah itu tolol. Gambar. Nah, ieu teh cek WHO teh aya penyakit anyar. Tolol. Nah, ngaranna penyakitna tolol. Makanya ngagilining terus aing miheulaan gitu ban tukang ban aku gitu. Resep anjing hiburan sih ya. Jari banget eta. Kartun anjing bener. Aing keur maju bener. Ya itu Bandung kok barsanya. Aing banyak maju kene gitu. Karena ya film Bandung gue aja dan film yang masuk semua ke layar kaca itu bohong anjing. Tapi bener kok ya tak jeung urang teh anjing kumaha tungtungna kan sempat pikir coplok gitu lepas teu nyaho mun aing lamun nyaho mah nyaho rek lepas nya aing moal indit aduh aku mau lepas ban nih nanti aing moal mantau cicing kela ieu sia nyung sirikeun ka konyolan maneh coplok ban sia ge pernah jeung gir-girna heuh tah sia teh si remuk tapi kan anjing tuh tangan pembelaan campurna tapi ieu mah terusnya tapi kieu lamun si Giro masih utuh nempel kieu tah utuh motor teh nu coplok anjing berarti aing teh fatal banget gitunya anjing aing teh kejadian yang sangat tolol yang belum pernah dialami oleh manusia ini aing mah kabeh gitu anjing pundi kesalahan aing berarti mun kitu mah goblok pokoknya si aku tidak lebih buruk dari mana tapi itu juga film cerita orang mah ternyata ban mobil lesot, ban motor lesot, aneh. Tapi lain bohongnya nyanta saksi nama si hidup. Orang tutungna jeung sieun neangan kawat. Sanyin boga kawat neangan di kawatan karena baudan kan. Baudan teh lesot. Baudna Baudang seueuh memang anehnya gitu. Urang kumaha ieu bisa kieu gitu nya anu penting menulungan we. Ayo urang neangan kawat lah launan kitu rek coplok eureun heula ejeh deui kajarokeun deui. Kumaha teh da. Tunggu geuleuh sia euy ibae cerita si etiknya. Terus aya tiba-tiba ngomong uwa ka aing geuleuh teh sia. Aduh wa kunaon wa? Orang jampang teh. Da aing mah teh boga uwa di dieu cai aing teh boga alo di dieu. Aduh wa untung uwa mogok di dieu cenah coba lamun rada lebak saeutik cenah. Wah eta begal hungkul wa. Dihakan cai aing teh keur kieu mah. Nya aing cara ngabegal motor aing pan lesot bana oge. Nya dibegal sok mangga tuh. Sakalian omean ku sia gitu. Bana teh lesot. Rek naon nu dibegal. Diri teh
hayu. Si Uwa Si bener. Uwa eta nya inget gini. Kadang kanu baik jadi sok baiknya. Nah, tapi ini poinnya mah. Jadi kalau mau berbuat baik bener cek siang tong pilih kasih. Geus tulungan weh. Soalna hujan. Itu mun hujan doa diijabah. Mending ada naon bieu. Lanjut ceritanya. Jadi lamun anjing anger ketawa tolol Bahkan jerawan. Bukan jerawat. jadi maksudnya lamun rek mere top pitulung sok tong pilih-pilih jelema lah bising ke kejadian maraneh gitu urangnya soalnya gitu dan anehna urang tiap kejadian rek beak bensin orang sering beak bensin karena kilometer bensin teu jalan motor jadi teu jalan teh kilometer bensin Urangnya sarua. indikator bensin teu jalan mogok tapi aya we nu nulungan karena orang ge nulungan ka batur gitu orang mah random nulunganna teh tara Lain karena jelema kenal. lain karena jelema kenal ternyata eta Tuhan mah membalas kapan saja dimanapun kapanpun berbuat baiklah Anjay. kepada semua umat Anjay. karena mana bisik itu di jalan ke Umati. urang mah tiap di mana-manapun nya tah nyakeun si Aang lah pasti aya nu nulungan rek bitu ban erek teboga duit erek naon gitu kuy alhamdulillah palebah dinya nama kalaupun kecelakaan juga kartunnya Ya emang kartun sih Kau main jari pisan ban lesot stang potong naon we Paling ekstrim babaturan hari itu teh nya eta orang fenomena ku orang panggihnya ekstrim motorna ai belok ka dieu ai ban kieu keneh kata coplok naon eta nya Kom eta mah komstir Kebetulan orang aya anu rangkana potong tuh. si aku ya tuh mah tapi pasti nempel ya tapi bisa dikepon kieu untungnya kan motor teh cai itu karena jadi mendekannya manehna tadi nyarita kitu kuduna mah pas nyupiran teh anjing itu aya rangka hungkul nu saha potong oh nu urang si akuy kartun ganti oli ke sakahayang si akuy mah sebenarnya mah aku mah manusia paling otomotif anjing paling paham otomotif Si aku boga karbo opat anjing. anjing karburator karek beli di Shopee si eta opat sikis ya kabeh nu normal anjing kacau kan tergantung cc anjing Tergantung cc apa motorna lagi enak karbuna pilot jet gini kan karbunu dipake jang motor drag kebutuhannya tertarik atau ke santai-santai anjing lebih ka kitu motor mati lagi enak Yang ekonomi kan ainu boros. ini boros Ainu boros karbuna. Gitu. Ya masih lama itu Pak. 50 menit lagi. Oke. 50 menit gitu intinya mah obrolan episode kali ini aya anu rek ditambahkeun teu mu kira-kira Aman orang cukup menarik episode ini tentang kita belajar menolak sorry tentang kita belajar menolak terhadap atunya mengabaikan hal-hal anu sebetulnya masih itu kita bisa tanpa urang ge gitu tah maksudnya urang kudu bisa menolak berarti kan urang kudu bisa menalar oge bahwa ya ulah wakaka urang lah terus urang bisa menolak gitu tah kudu nya eta aya nu rek ditambahkeun teh kuy ya cara menolak bagi orang pribadinya nya orang belajar sih ti ayeuna untuk berperilaku nya orang ngawanikeun untuk menolak gitu sepakat karena itu kan hubungan aja jika orang boga prioritas lain terus orang boga goals gitu misalkan orang terus kaganggu anjing ira goals aing nyampe gitu ta gitu berarti eta anunya hal-hal anu bersinggungan jeung prioritas jeung tujuan orangnya berarti eta kan aya ngaganggu oge ka goals urang tadi terus mungkin anu terakhir mah ti urang dia mungkin perlu disepakati oge meureun ku urang tiluan misalkan lamunnya cara orang menolak ajakan lah banyak cara orang menolak ajakan orang lain kita bisa lakukan asal dengan cara dan tata bahasa yang tepat segitu meureun ya. Di pusat mah Oke. Siap pusat perlu disepakati teh kita bisa menolak dengan tata bahasa nu tepat entah eta keluarga teman ataupun rekan kerja meureun lamun cek si Unyil mah jual ngirimkeun baso geuningan. Naon eta? Jadi ujung-ujung nama Kak. Naon wae oge ku bahasa. Ada goreng ku bahasa. Tapi dari episode 1 sampai ke 6 si Unyil ya bawa-bawa. Menang royalti teu nyil, mana nyil. Tapi kan saya tahu unik.
Unik baso we. Oh, eta dari lagi. Ada goreng ku baso nya aing nya. Tapi foto basona gitu. Foto Indra Primawan dipisualkeun. Tapi Indra Primawan tapi dipisualkeun jadi gitu. Plesetan eta teh. Heeh. Emang siunya rada unik eta. Pemikir siunya filsuf eta. Pemikir. Adina Sokrates ari teh. Bapana teh. Keren tapi eta siunya mah cenanya kan nya mana link naon berarti rek meuli baju si Emul merenya diberi vitamin otak. Oh bener linknya dikirim anjing link Shopee-na. Pas dibuka anjing vitamin otak goblok. Heuh cenah nyil bisa dikirim di teh baju nepak teh. Mana linkna diberi saya link Shopee-nyaan sia bener. Tapi tokona toko vitamin otak. Berarti eta mah nyang si Emul teh nu gelo eta ODGJ. Kita mikir we Mul kan tinggal kitu nya. Sebenarnya di grup tinggal balas Effort anjing. Mul mikir we piraku rek di link Shopee baju badminton harga 80.000 gitu kan. Tinggal nggak balas gitu, si Unya langsung ngirim link. Ya, ya. Vitamin otak. Meh mikir kelas. Ya, jadi gitu teman-teman. Kalau dari saya masih kalian harus punya gentleman agreement-nya. Jadi lamun tuh kan cek aing ge. Lamun aing bahasa Inggris oke langsung. Jika anu nyeri hati teh aing ngomong bahasa Inggris teh. Aing make Tagalog ge mah anjing bahasa lejat cing lejat gitu anjing lejat. Maksudnya make gentleman agreement maksudnya teh. Enak. Mana mau nolak sebenarnya mah eta teh babaturan ente anu di minta tulung teh tenan naon maneh nolaknya sebenarnya mah tolak we. Belajar menolak gitu intina mah. Jeung tong hilap cakwe SD hiji jeung odading. Nah, gitu betul. Ieu urut saha. Cakwe dan odading. Kan ngomong ide dia anjing. Siri deui nya. Itu kayak si aku si Siri. Si anjing. Hah, ya udah teman-teman meureun sakitu wae meureun nya. Tuh kan aing bagian nge-closing kan soalnya kemarin ya. Kita kedatangan siapa ini? Ada tamu. Oh, ada tamu dari Bandung. Dari siapa? Teh? Cileunyi ya? Oh, Cileunyi ya? Sareng? Oh, kita ada tamu nih Ojan dan Pak Ipul. Dia juga konten kreator. Nanti di deskripsi ditulis. Ya. Nanti sama AA di komen ada di. Berarti kayak mau ngomen alus di si AA itu. Karena nonton langsung ditonton ku senior. Gitu. Mantap gempur, pantesan aing gempur tadi mah. Anjing aya tamu di Bandung ya lo. Ada getaran ya, ada getaran cinta agreement petir. Gentleman agreement. Itu. Jadi wayahna we meureun menolak dan kita tetap pakai gebog jauh heula. Siap, Pampers. Can ke Australia mah. Gitu berarti callback hari ini mah. Ku udah ajar di callback angke mah. Ti urang mah sakitu rek ditutup ku saha? Tuh akuy. Ku tutup ku maneh we? Ke daare sok. Ya. Oh, lolos teh aing keur udus ieu keur gini itu keur me aing nge-close-nya. Tah eta paling gampang kan mah. Aing teu bisa aing penutupan. Goyang. Siap lanjut. Capek. Bisi bosan nu Bisi bosan lamun teh pina cuti kembang pina teu cenah barang. Nu lain itu nu lainnya. Aya pasti di percaya. Pakai Islamik bae. Bisa lah. Tenang. Ya udah, terima kasih untuk warga Margi. Kudu BP jauh lah anjing. Heeh, pan isi ulah goblok. Terarau. Terima kasih sudah nonton kami sampai episode kali ini. Doakan untuk teman-teman dan penonton Margi Media khususnya subscribe, like, share dan komen. Ini P1P-nya Pip. Podcast 1 pagi. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Diajar callback. Kuy.